Ngawitan abdi maos ieu siiran kalawan muji Gusti Pangeran dat nu maparin rahmat jeung kanikmatan siang jeung wengi henteu itung-itungan du para kanca istri sareng pameget ulah mu ngaji syariatna wungkul ngan pinter dongeng nulis jeung maca akhirna ukur menang sangsarana loba nu apal Quran jeung hadisna resep ngapirkeun jalma lianana kafir sorangan teu dipalire mun masih kotor hate jeung akalna gampang kagoda nafsu angkara dina papae silona dunia sirik jeung pidik beungharna tetangga mata hatena poek jeung nista yu dulur-dulur tong mopohokeun wajibna ngaji jeung aturanana pikeun ngandelan iman tauhidna hadean bekal mulia maotna jalma nu soleh hade hatena lantaran jero ka elmuanana laku tarekat jeung ma'rifatna oge hakikat manjing rasana Al-Qur'an Qadim wahyu nu mulya henteu ditulis bisa dibaca tapi wuruk guru waskita nu ditancepkeun di jero dada gumantel hate rejeg pikiran ngarusakana sakabeh badan mujizat Rasul jadi pedoman minangka jalan manjing na iman kalawan Allah anu maha suci kudu masrahkeun ieu siang jeung wengi ditirakatan jeung diriadohan dikir jeung suluk tong dipohokeun hirupna tentrem ngarasa aman eta teh tanda jalma nu iman sabab narima najan pas-pasan kabeh ge takdir kersaning pangeran kare rencangan dulur tatangga kudu rarukun ulah parasea eta sunahna Rasul anu mulya Nabi Muhammad panutan urang yu ngalakonan kabehanana Allah nu bakal ngangkat derajatna sanajan handap ka ayaanana tapi mulia makom derajatna mung timang mangsa dina akhirna henteu kasasaroh jeung sukmana kanya Allah surga tempatna weu teu mayitna oge kapana.